Sok disebut oge riwayat hidup. Asalna tina kecap bio atau hirup. Grafi catatan atawa tulisan. Eusina ngadadarkeun riwayat hirup hiji jalma boh nu jumeneng keneh atawa nu geus maot. Mimiti brolna ka alam dunya kumaha keur leutikna, kumaha sakolana, karirna, prestasina, karyana jeung sajabana. Kadua, struktur teks biografi. Hiji, orientasi. Bagian anu ngajelaskeun ngeunaan ngawanohkeun eta tokoh. Kadua, kajadian penting ngadadarkeun lalakon hirup tokoh kayaning perjuangan tantangan jeung tilik kasuksesanna. Katilu, reorientasi. Kacindekan nu eusina mangrupa hal-hal anu bisa dijadikeun contoh, kesimpulan jeung pesan anu keur maca. Ayeuna biografi dibagi dua. Kahiji, biografi. Biografi teks biografi anu ditulis ku batur make puseur pamiteun jalma katilu. Sumberna bisa tina hasil wawancara, buku atawa arip. Kadua, autobiografi. Teks autobiografi nu ditulis ku cirina sorangan make puseur pamiteun jalma kahiji. Sana sumberna tina pengalaman pribadi. Saterusna nyaeta langkah-langkah. Kahiji, milih tokoh nu inspiratif. Kadua, ngumpulkeun data nu rek dimuat tina sabaraha sumber. Katilu, susun ke langkah teks biografi. Kaopat, gunakeun bahasa nu mirip atau menarik. Ciri-ciri teks biografi dieuyeban ku fakta-fakta kahirupan tokoh, ngandung pengalaman jeung capaian tokoh. Katilu, ditulis dumasar sumber nu bisa dipercaya. Terakhir, unsur biografi. Dina karangan biografi, hiji jalma teh kangandung unsur-unsur. Kahiji, identitas pribadi, ngaran lengkep, laladian atawa jujuluk. Kadua, kalahiran jeung asal-usul wawancara. Katilu, bentuk fisik jeung pasifatan karakter. Kaopat, riwayat pendidikan jeung pagaweanana. Kalima, karya atawa hasil gawe. Kagenep, pesen jeung pangajeun.